hirup aya dina kayaan tunggara seureut pakeun usat bahar lieu eueuh ragad teu aya anu temahna minang nyerucutkeun cimata lantaran kaayaan teu paku jeung leuwih sanajan aya ngariung minang dikapilainkeun lantaran teu papak tara di aku lamun nyarita tara aya nu ngabandungan najan sakumaha jujurna keun kasih da pangeran mah uninya najan batur alim meningakeun pangeran mah marengan najan batur alim aman ulah hariwang tong salempang kasih sanajan batur kahidap ngahina nyaci maki tumamprah sumrah ka pangeran narimakeun eta hinaan yakin hiji waktu hidup bakal aya tina kaunggulan